Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng tepang deui sahabat-sahabat sadayana. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bade neraskeun kitab Ihya Ulumuddin. Boh bilih mah sahabat-sahabat sadayana anu kalangkung tiasa ditinggalan deui nya video-video simabdi anu kapengker tingawitan Ihya Ulumuddin mukadimah hiji juga seterusna. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Jazakumullahu khairan katsiran. Tong hilap di share. Boh bilih mah aya pertarosan diantos komenanana tiasa komen. Mangga urang sami-sami kawitan siapkeun kitabna pulpena. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mangga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada sareng ari ieu dawuhan Allah azza wa jalla antum ingdi kabadi malaikati. Cek kamari saur Allah aranjeun kabeh mungguh kami ka pirang-pirang ulama seperti sawareh malaikat. Iku inama yakunu angin pastina aya ieu dawuhan Allah tabi ilmi kana ilmu al-mutaadi anu ngaliwat atanapi al-mutaada anu diliwatkeun ilmu bitalimi ku ngawurukeun la ilmi lazimi lain kana ilmu anu tetep alladzi la yuta'ada anu teu diliwatkeun apa bihi ku eta ilmu. Wa qala sareng ngadawuh sapa sallallahu Kangjeng Rasulullah sallam innallaha sarasna Gusti Allah saru Kangjeng Rasul innallaha sarasna Gusti Allah aja maha gagah Allah wa jalla jeung maha agung Allah iku layan taji'u moal ngalaan ilmu moal ngalaan Allah al ilma kana ilmu intijaan kalawan ngalaan temenan minan nasi ti pirang-pirang manusia bada ayu tiyahu dina satos yenta ngadatangkeun Allah ka ieu nas kabeh iyahu kana ieu ilmu. Sarasna Gusti Allah moal ngalaan kana ilmu ti manusia saatos Allah ngadatangkeun ka manusia kana ilmu walakin yudhibu jeung tetapi na ngilangkeun Allah kana ilmu bidihabil ulama'i ku sabab ilangna pirang-pirang ulama. Bidihabil ulama'i ku sabab ngamawatan pirang-pirang ulama. Kulantaran kitu atuh ilangna ilmu teh ku sabab maut ulama. Pakulama dahaba mangka dina waktuna ilang. Sapa alimun zaman berilmu dahaba mangka ilang. Ya alim bima mawa perkara ma'ahu anu tetep sarta ieu alim isina ma minal ilmi tina ilmuna. Jadi mana maot alim mangka ilang ilmu anu dicanak ku anjeunna. Hatta idalam yabgo sehingga di mana tetep hatta idalam yabgo sehingga dina waktu henteu nyesa ila ruhusa angin opo pirang-pirang kepala angin opo pirang-pirang pamimpin juhalaan bari anu bararodo. Juhalaan bari bararodo. Sehingga engke moal nyesa manusia teh angin pirang-pirang pemimpin atau napi kepala anu bararodo. Ilaru usahanya. Insu ilu lamun ditanya ya ruusa
anu barodo aptao mangkasok matwaan ieu ru'usa anu barodo bigoiri ilmin bari tetep teu make ilmu lantaran natu matwaan teu make ilmu payajiluna mangkasarasar ieu ru'usa kabeh wayudiluna ujung nyasarkeun sadayana. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahajal ma alima atanapi alama anu berajar ilmu ieu man sahajal ma alama anu berajar ieu man ilman kana ilmu pakatamahu mangka tuluy nyumputkeun ieu man kana ilmu aljamahu mangka pasti ngadalian ka ieu man sapa Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah bilu jamin ku kadali minarin tina seuneu neraka. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmal atiyatu nikma eta pangsaena opo al atiyatu paweweh wa nikma sareng eta pangsaena opo al hadiyatu hadiah kalimatu hikmatin ari kalimah hikmah. Nikmal atiyatu eta pangsaena opo al atiyatu paweweh ari kalimah hikmah. Wa nikmal hadiyatu jeung eta pangsaena opo al hadiyatu hadiah kalimatu hikmatin ari kalimah kabijaksanaan. Tasma'uha anu nguping ara anjeun kana ieu kalimah hikmah patatwi mangka tuluy ngajaga anjeun alaiha kana ieu kalimah hikmah tangos ngadangu anjeun kana kalimah hikmah tuluy ngajaga sumatah miluha mangka tuluy mawa anjeun kana ieu kalimah hikmah ila ahin kadulur laka ka anjeun tuluy anjeun mawa eta kalimah hikmah teh dibejakeun kadulur anjeun muslimin anu muslim tu'allimuhu anu mere uninga anjeun ka ieu dulur muslim ya hakana ieu hikmah ta'dilu mangka ngabandingan itu kalimah hikmah ibadah tasanatin kan ibadah sataun tah mun urang ayeuna ngadangu kana kalimah hikmah kalimah kabijaksanaan tuluy ku urang apa diapalkeun tuluy ku urang diburukeun ka dulu urang anu muslim ta eta teh ngabandingan kana ibadah sataun. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adunya ari dunya mal'unatun eta anu dilaknat ari dunya eta anu dikutuk mal'unun anu dikutuk anu dilaknat apa mah perkara piha anu tetep ieu dunya ila dzikrallahi anging dikir ka Allah subhanahu ma suci Allah wa ma jeung perkara walahu anu nulungan ieu ma kana dzikrullah aw mu'alliman atawa jalma anu ngawuruk aw muta'alliman atawa jalma anu ngaji. Sareng Rasul dunya dilaknat jeung eusina dunya dilaknat anging dikir ka Allah jeung perkara anu nulungan kana dikir ka Allah jeung jalmi anu ngawuruk jeung jalmi anu ngaji eta mah teh dilaknat ku Allah. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sarasna Gusti Allah subhanahu ma suci Allah wa malaikatahu jeung pirang-pirang malaikat Allah wa ahla samawatihi jeung ahli pirang-pirang langitna Allah wa ardihi jeung ahli tanahna Allah hatta namlati sehingga sireum bijahriha dina liangna ieu namlah wa hatal huti jeung sehingga lauk bil bahri anu tetep dina cai lautan la yusalluna yakti ngaduakeun upami Allah masihan rahmat malaikat langit bumi sasatoa anu aya di daratan jeung di lautan yakti ngaduakeun sadayana alamu aliminas kajalmi anu ngawurukan ka manusa
ngaduakeunana al khaira kana kasayan. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma apada teu pati-pati mere paham sapa al muslimu jamanu muslim ahohu kadulurna ieu muslim paidatan kana hiji paedah abdola anu teu aya abdola anu leuwih utama min hadisin hasanin tinimbang cariosan anu sae. Henteu aya deui teu aya mere paedah teu pati-pati mere paedah jama muslim kadulurna ieu muslim kalawan mere paedah temenan abdola anu lebih utama ieu paedah teh tinimbang min hadisin hasanin tinimbang nyarioskeun anu sae. Jadi mere paedah jama muslim ka jama muslim teu aya deui nu langkung sae eta tinimbang nyarios anu sae. Eta maksudna cariosan hikmah. Balagahu anu nepikeun ieu muslim kadulurna pabalagohu mangka tuluy nepikeun ieu muslim kadulurna deui. Teras we nu ditepikeun deui anu ditepikeun deui kanu sanes ta kalimah hadis hasan. Eta disebat pangutamana mere paedah. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun ari kalimah minal khairi tina kasayan yusmi'uha anu nguping kana ieu kalimah khair sapa al mukminu jama mukmin payu alimuha mangka tuluy ngawurukeun ieu jama mukmin kai kalimah waya malu jeung amal ye jama mukmin biha ku ieu kalimah iku khairun langkung sae ari kalimah tina kasayan anu nguping kana ieu kalimah kasayan jama mukmin mangka tuluy ngawurukeun jeung ngamalkeun eta jama kana kalimah eta teh khairun langkung sae lahu kanggo jama mukmin min ibadati sanatin tinimbang ibadah sataun. Wa haraja sareng lungsur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin dina hiji poe paroa mangka tuluy ninggal Kangjeng Rasul majelis saya ni kana dua majelis kana dua kumpulan majelis ahaduhuma ari salah sahijina ieu majelis saen yaduna eta ngadarua ieu ahad majelis saen Allah ka Gusti Allah aja maha gagah Allah wajala jeung maha agung Allah wa yargabuna sareng mika cinta ieu salah sahiji ti dua majelis ilaihi ka Allah wasani sareng ari nu kaduana ti itu dua majelis teh yu'allimuna eta ngaburukan ieu sani nu kadua anasa ka manusa faqala mangka tuluy ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama haulai anapon ari ieu majlis anu kahiji payas aluna mangka eta nyaruhunkeun ieu haulai aloha ka Gusti Allah ta'ala Allah paingsa mangka lamun ngarepkeun Allah atau mangka masihan Allah ka ieu haulai wa ingsa jeung lamun ngresakeun Allah manaahum mangka nyegah moal masihan Allah ka ieu haulai wa ama haulai jeung anapun ari ieu nu kadua nyata majlis nu kadua payu alimuna mangka eta ngawurukan ieu haulai anasa ka manusa wa inna mabuistu jeung angin pasnya diutus kami aliman kana ngawurukeun angin pasnya diutus kami teh saur Kanjeng sallam aliman
bari anu ngawurukan. Tadi muhaliman teh bari anu ngawurukan. Maksudna majlis nu kadua eta neraskeun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ngawurukan manusia eta nu ngawaris karena ilmu ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma adalah mangka tuluy tetap suma adalah maka tuluy ngalih tetap ieu Kangjeng Rasulullah sallallahu ilaihim ka ieu majlis nu kadua. Wajalasa sareng cali Kangjeng Rasulullah sallallahu mahum sarta ieu majlis anu kadua. Waqala jeung ngadawuh sapa sallallahu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.